Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu sadayana, alhamdulillah patepang dangu deui sareng sim kuring Mang Aduy mohon urang ngadongeng deui. Dongeng hanca kamari nu judulna Lalampahan si Kuncir. Kumaha kabarna kaum dangu sadayana di dinten ieu? Mudah-mudahan disehatkeun jasmanina sareng rohanina. Amin ya robbal alamin. Kaum dangu sadayana, lalampahan si Kuncir nu seri kahiji teh dugi ka si Kuncir keur tarung jeung Ki Menod. Mangga atuh kaum dangu sadayana supados teu nyangkolong kana waktos, urang kupingkeun wae kumaha jojor carios lalampahan si Kuncir ieu. Sok yuk. Siut atuh bedogna Ki Menod teh nyabetkeun ka awakna si Kuncir, tapi si Kuncir ikat manehna teh langsung ngelok ngeploskeun diri. Plos atuh bedog Ki Menod teh ngadara angin deui. Ningali kitu si Kuncir teh ikat manehna teh langsung nonyokkeun leungeun ka tuhuna nu maksudna rek nonyok sirahna Ki Menod. Siut jebrot. Sia cak enggen kitu tah makana geus we euy. Ulah ngajak ribut wae atuh euy. Sia gandeng sia dak leutik yo. Tarimakeun deui. Siut atuh Ki Menod teh langsung deui nyamberkeun bedogna. Siut atuh maena teh rikat si Kuncir teh ngajorelat ka katuhueuna Ki Menod. Plos atuh serangan Ki Menod teh ngeplos ngedahar angin deui. Si Kuncir rikat deui maena teh langsung ngetik leungeunna Ki Menod anu keur nyekel bedog. Siut jebrot plos jebrot kurela kok perang eta bedog Ki Menod teh langsung murag tina leungeunna Ki Menod. Ningali kejadian kitu Ki Menod teh kaget manehna teh langsung ngagrentes na jero hatena. Wah, ieu budak memang sakti euy. Wah, kieu carana mah urang kudu kabur. Kitu grantesan hate Ki Menod teh. Ari si Kuncir ningali Ki Menod kos anu mikir teh manehna teh langsung nanya. Hei, lahan maneh malah mikir euy, ngalamun deui. Ayo atuh rek dilanjutkeun mah. Tapi lah cek urang mah mending keneh geus we euy. Ulah ribut-ributan lah dawuh untungna. Itu omongan si Kuncir ka Ki Menod teh. Geretak we Ki Menod teh langsung lumpat mani tarik pisan. Mana teh teu nunggu heula, teu ngajawab heula kana omongan si Kuncir. Bahkan bedogna anu muragen meh-ameh teu kabawa ku manehna. Ningali Ki Menod lumpat atuh si Kuncir teh maena ningalikeun kana bedogna. Langsung si Kuncir teh langsung mawa nyokot bedogna Ki Menod teh langsung dilemparkeun ditinggangkeun ka hareupeun jalana Ki Menod nu keur lumpat. Siut atuh cereb we eta bedog teh nancep pas ka hareupeun Ki Menod keur lumpat. Nalik kitu atuh Ki Menod teh kaget manehna teh langsung ngerem lumpat nu keur tarikna. Tah euy, eta bedog butut teu butuh urang tajik. Bawa ku maneh kabur. Atuh Ki Menod ngadengi si Kuncir ngomong kitu manehna mah henteu hayang ngomong deui kosna mah kusabab geus eleh jajaten. Manehna teh langsung manyokot bedog dina hareupeunana teh langsung dicabut diasupkeun kana sarangkana deui. Geus kitu mah manehna teh becir we atuh lumpat deui mani patpret-prot nyampe ka disada nu tukangna. Waduh, eta Ki Menod mani patpret-pot kitu euy suarana. Padahal mah ulah lumpat we nya. Da urang yen moal naon. Lamun geus kieu ka mana atuh nya? Urang kudu nuluykeun deui lalampahan ieu teh. Neangan eta mustika batu aji Brajah teh nya. Di mana dinya lah tempatna teu apal. Tapi urang lah rek tuluy we neangan eta di mana batu Aji Praja teh nya. Tapi di mana nya anu ngaranna Gunung Kuok teh lah bingung ka urang nagen. Tapi lah tuluy we di tangan lah ku urang can kapanggih mah moal kabalik
Kitu kaum dangu sadayana gerentesan si kuncir teh. Atuh tekung siri lah manehna teh tuluy nuluykeun lempangna nu maksudna rek neangan mustika batu aji praja. Tekung silila kaum dangu sadayana si kuncir teh geus nepi deui ka sisieun hiji gunung manehna teh rurat reret ningali aya hiji aki-aki nu keur ngagorer bari ngap-ngapan. Atuh si kuncir ningali aki-aki anu keur ngagoler teh manehna teh langsung wae nyampeurkeun aki-aki eta teh bari terus nanya, "Wah, Ki, kunaon euy? Maneh ngagoler kitu?" Kitu nanya si kuncir kana aki-aki eta teh. Atuh aki-aki eta gen bari keur ngagoler teh langsung wae ngajawab bari suarana nu dumareuda. Aduh, tulungan kasep. Aki teh lapar ieu teh di kamari can manggih dahareun aki teh. Hah? Manya Ki? Emang Aki di mana kitu euy? Manya candahar. Bener kasep. Aki teh candahar ieu teh lapar. Gitu jawaban si Aki teh. Atuh si kuncir gen mikir manehna teh. Manehna gen boke keneh timbel anu pamere mana teh ya. Wah, kieu carana mah euy. Kudu dibikeun ka si Aki karunya lah. Atuh tekung silila si kuncir teh muka buntelanna teh bari mikeun eta timbel nu pamere mana teh ya. Tah, Ki. Tuh, dahar Ki. Lumayan lah. Jang ieukeun lapar Aki. Atuh ari maneh engke kumaha jang daharna. Ah, ulah mikirkeun urang Ki. Yang penting mah maneh we sok dahar ulah ti heula lah. Urang mah gampang. Atuh ari kitu mah nuhun nya ujang teu kadiekeun atuh timbelna teh. Atuh si kuncir ge ngadengi si Aki nampanan gitu si kuncir teh langsung mikeun timbelna teh langsung didahar ku si Aki maneh daharna ningali med pisan. Saenggeus daharna si Aki rengse atuh si kuncir teh langsung wae nanya ka si Aki teh. Maneh aslina keur naon euy di dieu? Maneh kalaparan kitu geuningan. Aki teh kenuan hiji budak ujang geus hampir 2 poe Aki teh teu manggih dahar. Ah, emang saha Ki? Budak teh na euy. Incu maneh apa anak maneh Ki? Ya nungguan ujang Aki teh. Wah, kok Aki nuan uing sih? Wah, teu ngarti euy urang teh. Gitu jawaban si kuncir teh. Atuh si Aki gen nanya ka si kuncir teh. Hari ujang teh erek ka mana maksudna teh? Oh, kieu Ki, urang teh euy keunangan mustika batu aji praja euy. Tapi cenah ayana teh di Gunung Kuok. Ah, urang bingung tin di mananya eta tempatna teh. Nah, Aki hafal kana tempat eta Gunung Kuok. Aki teh asa apal ujang. Ya, cik mun maneh hayang ka gunung eta. Tuh, maneh kudu lumpang ka dieu ya, naik ka luhur gunung ieu. Tapi omatnya kudu sing sabar maneh naik teh. Omat ulah lempang, ulah lumpat lain lumpang yang nya. Aki jadi salah ngomong teh. Maklum geus seueuh nunya pedeung Aki teh. Ah, si Aki bisa wae. Oh, urang teh kudu lempang Ki, ulah lumpat. Gitu ujang. Cik we ayeuna geura naik nanjak tah ka gunung ieu teh. Wah, emang ieu gunung naon Ki? Ujang
geus ulah sok loba tatanya cik ayeuna geura leumpang ka ditu. Tapi ingat ujang, perjalanan maneh teh bakal loba rintanganana. Ke maneh ti ditu bakal manggihan hiji jelema anu cengkung gede. Wah, hari aki mau ngilu kitu euy. Moal aki mah ek di dieu we heula ek reureuh. Oh atuh ki, hari kitu mah nuhunnya. Ngomong-ngomong, hari aki teh ngaran teh saha euy? Oh, ngaran aki teh Aki Jongkring. Oh, Aki Jongkring. Aki ngaran urang mah Haji. Oh, marang maneh teh Aji. Atuh Aji nya cikiru. Kaburu peuting manten maneh kudu leumpang ayeuna keneh. Oh, aya kitu mah urang rek leumpang atuh nya kinya. Cik atuh. Atuh tekung silila kaum dangu sadayana si kuncir teh leumpang kanu dituduhkeun ku si Aki tadi. Pas geus nepi katanyakan ka hiji atuh si kuncir teh ngaliek heula ka handap. Nu maksudna rek ningali si Aki nu ngobrol tadi. Atuh si kuncir teh ngagebeg ningali si Aki celepana geus eueuh. Wah, si Ki Jongkring teh ka mana nya euy? Mani tereh kitu. Wah, saha atuh manehna teh nya? Tapi kajen teuing lah. Nama orang erek nulikeun deui. Kitu gerentesan teh si kuncir teh. Pas si kuncir rek leumpang nulikeun deui, juk aya nu ngagorowok. Woi, maneh dek kemana sih? Hah, saha maneh euy? Urang mah rek leumpang ka dieu yo, anu tuduhkeun ku si Aki tadi. Maneh hayang paeh atuh ari ka dieu mah. Emang maneh saha euy? Rek maehan jelema kauing deui. Urang mah pan teu boga urusan yang maneh euy. Saha anu wani ngalewat ka tempat ieu kudu modar ku kaula. Wah, teu bisa kitu atuh euy. Da ieu mah jalan lain boga anu maneh lain. Sia. Jik ayeuna ku kaula diberi kesempatan geura balik ka ditu. Moal urang mau balik. Rek tuluy lah. Rek nuluy. Leumpang yo. Maneh geus we ulah sok ngaganggu atuh euy. Lamun kitu mah maneh hayang modar ku kaula. Teu sieun lah. Urang mah teu sieun ku maneh. Gitu atuh si kuncir ngajawabna teh. Atuh jelema nu jangkung gede eta teh langsung wae keplik nyamperkeun ka si kuncir. Langsung pabukeun leungeunna anu gede. Shoot. Atuh si kuncir kaget pas ningali kitu mah teh langsung loncat. Cererat. Plos atuh. Tenggelan jelema gede eta teh ngeplos. Sia, mah nonyok-nonyok wae euy. Maneh hebat sia. Leutik keneh geus bisa aloloskeun ti tonjokan kaula. Geus we euy, da urang mah teu boga urusan jeung maneh. Ayeuna mah urang rek nulikeun deui lah lalampahan urang. Teu bisa kitu sia. Ya, shoot atuh. Eta makhluk gede teh ngabubat babit leungeunna duanana. Atuh si kuncir nalik kitu teh shoot manehna teh langsung ngeloplos leungeun katuhuna teh. Plos. Ku si kuncir teh digilakeun deui atuh si kuncir teu anta parah kitu langsung manehna teh
nunjukkeun dengan katuhuna ka beutungna eta makhluk gede teh. Shoot plus ceprot atuh. Wah, oi, leungeunna tuas oi. Relat atau si kuncir teh langsung nonyokeun deui leungeun katuhu jeung kencana. Ka dadana eta jelema gede kitu. Langsung ceprot we. Kalayang si kuncir teh nu ngalayang, tapi eta jelema gede teh angka syuri. Dok sia mun bisa mah rubuhkeun kaula. Atuh si kuncir ngadenge kitu teh maena teh ngageurentes na hatena teh. Wah, kumaha oi, ieu jelema teu bisa di kumaha nan oi, mani kuat kitu. Kitu kerentesan si kuncir teh, tapi si kuncir teh cuk celina teh rancingeus sepeda aya anu ngomong hiji aki-aki kuncir aji sok maneh hayang mun hayang ngarubuhkeun eta makhluk gede mah teungeul sirahna sing tarik pasti manehna rubuh. Wah, saha oi. Atuh teu kuncila si kuncir teh kolela manehna teh alayang kos manuk langsung nenggeukeun leungeun katuhuna ku tanaga lapisan sapinuna cuprot atuh. Wah, eta makhluk teh langsung ngagurag. Wah, gitu. Ah, sia, cenah kuat geuningan. Enak maneh ngagurag euy. Licik sia. Wah, kumaha elek licik euy. Oh, nu licik yang penting mah bisa ngarubuhkeun maneh we, dabongan manehna. Ngajegatan lampahan kuring euy. Sok sia, geus kieu rek kumaha? Ampun. Aing geus kitu mah ayolah. Kurang di hampura sia, tapi awas ya sekali-kali deui nya. Sekali-kali deui jik maneh erek init mah ayeuna. Oh, geus lah, urang rek ini tatu rek kitu mah. Atuh si kuncir teh teu ningu deui ningali eta makhluk gede maena teh leumpang. Langsung nuluykeun leumpangna. Pas 10 meter di kejadian tadi si kuncir teh ngaliuk deui ka tukang. Aya mah teh kebeug deui ningali makhluk nu tadi teh geus eueuh deui. Ah, saha nya eta? Mani teres pisan euy leumpangna teh mani geus eueuh deui. Sabut teuing lah. Yang penting urang ngulikeun lah lampahanana. Atuh geus teu kuncila si kuncir teh langsung neruskeun lampahanana, tapi teu bisa ayeuna cenah. Oh nya teu sayeuna euy. Waktosna seep. Eueuh kaum dangu sadayana waktosna seep. Insyaallah lain waktos ku Mang Aduy dilanjutkeun deui nya. Sim kuring Mang Aduy nyuhunkeun dihampunten bilih dongeng lalampahan si kuncir ieu seueur pisan kakiranganana. Atuh amit mungkur amit mundur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.